Ngaran bangunan kan barudak ayeuna mah teu apal balandongan nyahona dengan panggung. Balandongan teh adegan saheulaanan pikeun narima semah aslina mah eta. Jadi mun urang hajat sementara narima semah bisi kahujanan kayuhan nyieun we imah sementara bagian imah nu sementara teh balandongan. Nya malah depan di balandongan sok aya asup aya panggung segala teh kamonesan anu rek kenang penca, rek band, orhen, ayeuna mah. Lamun saung rangon, saung anu aya di laut, paranti pamaya ngalalauk, diserbutna bagang, di Banten mah di dieu mah bagan. Mangkana aya bagan si api-api. Eta bagan si api-api teh eta saung-saung untuk newakan lauk di si api-api di ditu teh. Ari bale adegan wangunan. Bale Bandung tempat ngabandungan Parentah Raja. Tuh, bale nyungcung kaum. Bale eta ge nganyungcung ka luhur geuningan, kaum matak singgera ka bale nyungcung, singgera rumah tangga eta mah. Bale desa kantor pamong desa. Bale kota kantor wali kota. Bale watangan kantor pengadilan, pedah sok aya meja geuningan di watangan, sisina di batas eta mah kana bale watangan. Bedeng imah leutik atau imah di petak-petak pikeun pagawe leutik pamana we imah kontrakan. Oge bedeng aya nyebatkeun oge pabinihan karet kopi ente sareng sajabanya. Ari adegan biasana tara dibilikan saluhureunana di sagigireunana paranti nyimpen bahan pi imaheun los. Ayeuna sok ituna kudu daragang los teh. Kitu. Lamun wangunan leutik sisi jalan tempat ngajaga keamanan disebutna garduh. Tapi lamun tempat panai teh naon tuh bahasa Indonesia teh kok? Panai teh tukang membuat pisau, golok segala teh naon atuh tukang tempa teh gitu. Panainya panai bahasa Sunda bahasa Indonesia mah teuing awas baheula aya panai sok nyeunan bedog aya arit zaman baheula mah di Banten aya panai nu khusus nyeunan geulang makana disebutna pandai geulang ayeuna. Tuh. Gosali adegan tempat digawe panai nu nyieun parabot tina besi eta teh gosali. Sanes ngangozet, jet mah gosali, ieu mah gosali. Tuh. Lamun disebut imah tempat cicingna jelema. Ulah pahili jalmi lingina di mana? Di gedogan, lain eta majang kuda. Upami kuda di bumi ke pantas. Tah, manya ya jelema ke di mana? Aya lingih teh di istal. Istal makanan kuda. Sia teh. Halo? Assalamualaikum. Salam. Mohon. Lebarnya ayeuna mah barudak ayeuna teu tiasa nu model-model bahasa kitu. Sabios bukeun urang sakedik-kedikeun we. Mun cenah sok aneh cenah naon teh bahasa teh cenah kitu. Teu wios-wios aneh sote panginten da zamanna tos kalangkungan ku anjeunna. Kitunya. Gitu. Mudah-mudahan tiasa deui nya atunya orang Sunda, orang Jawa Barat. Nya atuh Ibu. Ngelulu gue ngewa. Asal-asal terang itu tuh kada apa gitu wios-wios. Ada sok nyeresna ngalulu gue. Mohon. Mangga Ibu, mangga. Salam. Karapyak. Ai kanang muning atau kanang sapi disebutna karapyak kok. Da ieu kolot teh baheula sok disebut karapyak cenah mah. Cenah baheula meureun di dinyana kungsi. Tah. Jadi poho deui we. Ari kanang muning nu tadi karapyak, ai kanang japati mah pagupon. Nya. Ai jelema mah kajen leutik tetep imah. Damanya alhamdulillah abi ya. Ku kamari sekali mentas teh ngadamel pagupon. Ukuran sabaraha paguponanya? Aya we cenah 200 ke 10 mah atuh imane lain pagupon mah pila segala-gala teh. Cing sanu apa kena ikan nang hayam naon? Paranye koko ayam teh. Aduh guys kayak lagi ieu heula ya halo. Halo. Mohon. Pak bedena rokeun artinya. Mohon. Bentena ieu teh kamari teh aya pun anak teh Mohon. dengan bahasa Sunda. Mohon. Nu disebat kandang kuda teh istal Mohon. tapi aya oge ibu guruna teh nu nyebatkeun gedogan. Sami Bu. Ari istal mah kuda kanggo umum, ari gedogan mah kuda petingan biasana. Petingan teh naon? Petingan teh kuda-kuda pilihan. Oh. Gitu. Gitu.
Mohon. Jantan sami wae. Sami istal sareng gedogan ya sami gedogan kanang kuda istal ge kanang kuda. Tapi Malah geus langsung tepat gitu. sadayana ge tepat tergantung penggunaan Bu. Malah kumpulan kadang kuda nu seueur disebutna banceuy. Oh bance. Nuhun. Oh, terus ieu aya di Balandongan tadi teh abi. Mohon. Nah, ieu Balandongan. Asa terang abi nuju alit gitu Mohon. ya. Pun bapak teh sok kadang upami aya nu hajatan gitu. Mohon. Abi teh ngaidentikeun Balandongan teh tenda gitu. Sanes. Ponco gitu, sanes. Adi tenda mah beh dieu rupina saatos aya deklit. Ai Balandongan kapungkur mah kadang-kadang luhurna ku bilik we Bu. Oh. Ku bilik nganggo janur dirarawisan ku bonera beureum bodas tanah pinaon lah. Anu tiasa dihias gitu tanya tah eta Upami anu namina janur dihias teh eta disebutna naon? Sanes umbul-umbulnya. sanes umbul-umbul mah salaresna mah sami keneh eta umbul mah langkung cakat kana banera umbul-umbul mah. Upami janur anu kangge nyambut. Mun eta mah papaes disebutna. Oh, papae. Mun upami papaesna narikeun tokui papaes janten janten amis. Upami sareng pais kumaha? Tah eta mah surabi. Dacan ka dieu. Oh gitu. Sareng saya Bu. Sareng Ibu Ana. Ibu Ana nuhun Ibu ya. Hatur nuhun. Mangga sami-sami. Kayak tuh orang alah aya hiji deui kagok euy. Halo. Halo, assalamualaikum. Salam. Badit kemaros ieu Pak dina salah soyo televisinya. Mohon. Aya antawis Iber sareng Bewara. Mohon. Ari pengemut upami Bewara mah pengumumannya. Mohon. Upami Iber berita. Mohon leres. Mung sok di ieu dina salah sios TV-nya. Dia teh ngakang cenah aya Bewara cenah. Anu saya tepat nama ada Ibernya Pak. Bewara teh pengumuman pengennya Pak. Mohon. Nah, Iber mah beja. Mohon. Iber pas ini gitu tah. Menuju dina televisi presenter kita nyebatkeun teh cenah kayak aya Bewara anu. Mohon kadana aya saya nama aya Iber. koreksi panginten.